Kelak. Perhatosan. Konten ieu mengandung bahasa kotor, bahasa kasar, jeung bahasa nu teu pantes kadanguna. Jauhkeun ti jangkauan barudak, budak leutik, komo oro keneh. Jeung konten ieu matak ngarujitkeun, matak seueul, matak beuteung mural, jeung menyebabkan utah uger. Sajabi kitu, konten ieu 95% mengandung bahasa Sunda. Da ari bahasa Cibuluh mah hese. Jadi nikmati saja we lah. Wilujeng Sumping ngayakeun deui ku acara hajing acara. Naon atuh anjing? Ya ngeplog we teh mah. Ngeplog kumpul bareng jeung kru. Goplog steg 2. Kamari geus sila ngupload kieu. Anjing ge dibalik. Moal bae moal naon kitu teh. Ayeuna aya inisiatif rek nyobaan dieu ngajak si Kiwai ngajak syuting di sugan. Daekeun. Karena stay home. Heeh. Kegiatan ngarit ariteun. Piduiteun. Geus lah. Jadi kita mulai lagi berkarya, guys. Karya. Ting disebut karya ting naon pangangguran kieu mah. Si Kiwai teh di kontak kada hese siga nama HS kene biasa pengangguran. Anjing lagi pengangguran masih stay home lila teuing. Karantina pandai. Itu si Kiwai na. Kiwai. Geus kewe teu si Kiwai tinggal dikeut. Wai. Wai Bang Amang. Ading ka bogoh Oh, oke. hasil mau tebuguh ya we. Kita ikutnya bersikiwai. Ternyata Iyang. Lain Kiwai. Iyang kawan. Lah kau nggak suka. Sudang can bi. Ayo ganteng banget. One eternity later. Ngarek mah tuh. Kumaha itu kumaha. Nyawa nanti anggelak kan itu ke kamar bisa nyelap kene. Nah bener gitu. Rek. Startkan dari. Naona? Di filman. Sebab mispak belilah itu cuy. Cai di film mana merek? Jadi Merek. Saya kontennya. di video kan loh. Oh, video aku lebih itu. Nah, guys, berarti ayeuna mah minggu-minggu ayeuna pasti bakal ngeun deui. Di kalem stay tune cautakeun The TV. Iya kan sudah kau. Can. Kalau pan vlog cuy teh. Kumaha? Kumaha tuh. Saya aya we video mah. Penting ayeuna penggemar urang teh sok ngaraguan. Ngupload di kabarna urang nyieun deui video. Sebenarnya kan video baru. Pan vlog cuy teh. Kumaha? Kumaha tuh. Saya aya we video mah. Penting ayeuna penggemar urang teh sok ngaraguan. Ngupload di kabarna urang nyieun deui video. Sebenarnya kan video baru. Coba kangen dengan komentar teh. Aduh, kangen.
Kopi. Kalau kopi itu aing Maroko na ya. Aja mah. Wah, ngopi heula mah ira jadi na sih. Tahu itu. Baik enak si Icel samper ya. Terus samper mau datang si Icel mah. Terus samper mau datang si Icel. Anjing. Lockdown aja. Usahakan di rumah aja, ulah pipilun keluar. Itu butuh-butuh ting mah. Ieu butuh dewek mata keluar ti imah ge. Itu ke ngopi. Atau sete anjing kana beungeut serangan mau keluar dong. Tapi kana beungeut tapi kan kasep. Lockdown ini membuatku bebalaksakan, gegolesakan. Ya. Jadi penyakit tiba heula teh kieu hudang berang geus hudang berang teh. Lain langsung mangkat syuting aja. Cinukul heula lila. Aduh ban kudu kumpul heula lemut. Jadi waktu teh beak ngeulang we. Nyawa teh di mana keneh? Kieu heula. Kenapa pasti dicaritakeun kunaon meureun. Matak pakum heula mesti live stage diceritakeun nya. Nah, mun aya nu nanya kunaon teu ieu kayak video geus ieu bakal kajawab dah. Anjing kajawab. Wah bakal di nanti di dan kan diceritakeun apa mah Ceritakeun anu sabenerna anjing. terus itulah Aya drama-drama drastis gitu. sama Star wae. Nah, akhirnya pasti bakal aya mengejutkan anjir aya surprise deui. Bakal menarik. Giveaway aya. Wah, Bagikan ke grup yang Anda ini. nah tuh salah klep we bisa disetting subscribe. Oh, target 1000 subscriber. Aduh, lakon juga lucu euy. Mau mata merempet jempolnya klep teh we. Mana 55 detik. Oh, ngin akun sing loba lah pusing. Ulah ini penistaan. Share target. Tiga sidi kasahan euy. Pokoknya mah masih lah si Jawa bejaan. Ini berapa menit? Bukan bawa dikat nih. Cewek, akhirnya si cewek si cewek telepon gue dikira mah capek nih gue di gua mah telepon dia lah mana tuh Begitu. akhirnya Kumargi pakai telepon apa dah guys, pedaran. jadi kumaha ayeuna teh cuy Gua ngopi heula itu. dak kieu diajak ka rumpul teh ngomongkeun ngadiskusikeun tapi kalau kapikiran kontroversi Ical nih. Ayo yang diontrongkeun ayo. Kita ke sarung. Calana aing. Can desa. Udah tengki aja. udah udang sarenya Udah urang sare eta teh bayangkeun kumaha geus mandi. berarti ayeuna kontrog belum tentu aya si Cel teh euy Ini di hayam atuh. Keliaranna di mana sih? teuing eta mah Ku sih bete ngalangan jalan pasti digawean ku sih. si anjing mana kata kesik di mana Beureun pas keluar aya. emang usaha eta kesik dan emang beres teh Ngalangan jalan ku sih teh. mana anjing kudu kesik wae teh Hewan. jadi intinya mah orang boga cerita boga cerita lah hiji kerisukan gitu ke minggu-minggu ayeuna 2 poe upload pokoknya mah jadi Stay tune. nantikan lah jadi buat para penggemar fans Emang bukan penggemar. Itu asup TV. Asup TV itu. Celutak TV. yang geus lah ayeuna mah tutup heula kurang Abang enggak ini. Si Kicau euy. Nyampur si Kicau soalnya di kita datang kita datang. Oke.
Baik dengan ngali-ngali ieu cek situasi, cek lokasi. Nah, di takkeun anak, di anak di hasil alam we. Jadinya gitu. Terus sore meureun we. Teka dulu guys. Oh, gaji alam, gaji pertama ti alam. Can sampeuna. Leh, apa lek? Nggak sih teh. Nggak usah gitu, naon deui tuh. Ih, nya geus atuh pareman. Ya nya geus da film nemang keisukan meureun. Heeh, sok atuh pareman lah. Nggak usah tuh. Wassalamualaikum.